Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qala nabiyuna wa maulana Muhammad, man tamassaka bi sunnati dakhala al-jannah. Qala Ibnu Malik, wa rabbatun bil khairi khairin wa amal bidin yazin wal yuqas malam yuqam. Innal ahsanal kalam kalamullah wa utakul qura kalimatut taqwa wa khairul huda huda Nabi Muhammadin wa khairul millah millata Ibrahim alaihi salam. Anu kupibados dihormat oge dimuliakeun pimpinan pondok pesantren Bani napa? Yakub. Mudah-mudahan Allahumma ij'al hadzal makan wa ma haulahu makanan mubarakan wa ribatan mubarakan. Mudah-mudahan ieu tempat ieu pesantren sing langkung barokah. Bapak kubuna langkung barokah, masyarakat nagar tol ibadah anu haladirna sing rezeki tur barokah. Ngome HP sing gaduh kuota, nu teu daek cicing barang dahar wae didoakeun sing warareng. Sabab eta di imah nama lobahu ulang-ulang aja. Jadi ngaji Maulid Nabi supaya dekat dengan kiai dan santri, semoga duduk di sini mendapat ridho ilahi. Ieu nu haladir sadayana bakal nalasib ka tanah suci. Ngan teu cukup ku amin ku dibarengan ku daftar. Jadi ngaji teh supaya urang jadi jalmi mengevaluasi kegagalan hidup kita. Supaya naon? Nambah resep karena ibadah, bari ngahiji jeung wargi, bari silaturahmi. Mudah-mudahan gampang rezeki loba dulur duit bagi duit mah kudu dicepeng di sini ngaji. Naon dicekek tadi ai muludan mah nu penting mah daek hadir. Naon dahar ini mah kan ada harwae nya. Nah dia nyakal nu hadir teh lolobana nini nu dihareup teh nu segala nyuruh we unggul. Jadi ka ustadna teh ranyai ka ditinggalin keur macape tama nu dihareup nini aja. Tapi teu naon nini oge ngeureuyeun ngaji. Nini ngonah di mana ngeunahna? Kayak nini ngonah. Jadi kadang-kadang hidup di dunia ini manusia frustasi karena kurang ngaji. Banyak orang yang terjadi stres akibat kurang mendekatkan diri.
Jadi Maulid Nabi ini adalah obat satu casan original agar umat Islam bersatu memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, supaya orang nuhina jadi mulia. Ij'alu yauma miladi, jadikan hari kelahiranku seperti datangnya hari muludan mah kudu rajin hadir nanti. Nah rame jogja dahar we geula genut atau awak daripada pegang loba hilap loba hitutin mata ngaji yang hidayah ngaji yang hitut mata ngaji ge meh loba doa tinggal ieu bibirna kokom kawana jeung si Mas Eti memang kali ningali nong mata ngaji mah kudu bisa sedekah aduh sering wae mah gelo ini ustaz ge ka bawah ge GR astagfirullahaladzim kata ka ustaz nyebut gelo. Nah urang kuningan mawaranian kan jadi di dieu mah paku di mana di dieu mah jadi kepala desa jadi ajengan kudu kuat mental. Nah sebabna masyarakatna waranian ajengan ge nyebut gelo. Padahal sagarupa ge kumaha dukungan. Ieu mah mencari matre. Mata di dieu mah katingali robaran ranjau kehidupan. Rana. Alhamdulillah. Sok angkat tangan aja nya pemain kerupuk maneh teh. Ngajak selfie pada motor di ulah digigir sih teh katingali aing cerita wungkul. Ini ati hareup motor. Memakai masker sing panjang umur. So kemari abdi ngabing Haji Akbar kerasan abdi garu travel haji umroh anu maot teh lolobana nu eungap memakai masker maot nu teu make masker ge ngilu murebkeun tuh saja itu dilaan masker dan sieun maot barenya. Jadi simkuring mah orang NU Tulen. Jadi turunan diri tuna teh NU Tulen. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi nanti orang NU mah nurut udun. Jadi sagarupa ge kudu mung teu dahar lamun teu udun ngopi mata sok we dalahar. Awewe dahar lalaki geus udun. Pagawean ge urang mah kieu we ngaji. Jadi nu ngeunah mah kieu ngaji. Kiai. Sok turutan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Lanjutkan. Maksudnya teh dimimiti sallallahu wasallam dilanjutkan. Maksudnya teh sholawatna dina sallallahu dilanjutkan. Jika pemilihan kepala desa. Angkat tangan aja. Kalau sholawat tuh jawan baheula we nya. Da katingalina urang dieu mah resepna nu jadul. Dibere sholawat Joko Tingkir bisi teh hese nya. Geus sholawat anu gam. Allahumma sholli ala
ada nu ngaji nangunyar. Kamari ge nu maot teh nu nangunyar. Mending ngarareunah ngaji teh kararieu we. Jadi teu serius dari tukang mah teu tingali huluna wungkul aja. Aing ngaji mah di kapal lain dibere kursi ku panitia der caricing di tukang. Ai maot pan di tukang heula. Kakara maju ka hareup. Sok barang angkat tangan sadayana ya, angkat kieu tah ciri-ciri orang Nahdlatul Ulama ama Ahlus Sunnah wal Jamaah angkat panangan ngadoa teh kieu. Anu kararieu mah eueuh teh gejala stroke eueuh. Tuh nu sabelah kitu bau kelek eueuh. Ya kudu semangat atuh pan urang teh keur mentai teh lain. Anya naha atuh. Wa ja'alu balaghatal kalami tibaqahu bi muqtadal maqami. Kudu muqtadal maqam. Lamun naon make masker kudu di dieu, da kieu make masker teh bener tah. Ini dieu mah atuh kacekek naon. Geus sagala nu pake kudu bener ibadah di Mekah ge tuturut pembimbing banyak di Mekah hutan muning. Urang masa umur ya. Aina bimbing tiap tahun ka Mekah can aya muning ngurulingan kapal. Nah, hari di Kuningan muning ngurulingan kapal. Tuh, sarari rek pagaweana teh. Jadi di imah nama loba nunanya. Nunagi. So, angkat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli hayyun kurang baca sholawat malam benar kurang syafaat Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli. Mana suara laki-laki? Ayo dulur kurang baca sholawat malam selamat dunia akhirat Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan aja urang salamet dunya akhirat. Qul bifadlillah, dalam surat Yunus dikatakan ini karunia yang sangat besar. Wa bi rahmatihi, rahmat yang sangat besar, yaitu lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Fabidzalika falyafrahu kurbarungah urang muludan teh. Ieu pangarsajengan ngayakeun muludan sagala dirame-rame emang kudu kitu.
Ij'alu yauma miladi, jadikan hari kelahiranku seperti datangnya hari raya. Jadi muludan mah kudu rame sagala di aya. Domba, pencit, ayam, sapi, kamu nih, anu genut, nya domba anu genut pencit, lain jelema genut pencit. Jadi muludan mah kudu loba pepeut. Matak nu heseng mah ieu hirup teh naon? Urang bunga huwa khairum mimma yajma'un. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini, harta, ilmu nu dipakai sombong, rek jadi kiai, rek jadi ustaz, rek boga pesantren dipakai sombong, hina di hadapan Allah. Man takabbara wa ta'ahullah. Orang yang takabur akan dihinakan oleh Allah. Pangkat mua berkah, harta mua berkah, usaha mua berkah, ilmu pesantren mua berkah. Kamu tengahkan maulid Nabi besar Muhammad. Mata kurang kudu naon sok di ayeuna mangpang meng hayang berkah muludan, hayang tenang obat bingung, obat susah, gelisah, randa semuanya sangat ilegi teangan salah ilegi muludan. Ai di Kuningan aya rana cing mana ngacung anu ngacung ganu gara nyurung boy. Ada bulan Sapar ruksak jelema teh loba uji, loba cocok, loba banyak, datang we bulan mulut mah bahagi. Jadi jelema teh bolba pitam. Dahar terus. Ini na otakna teh pita ieu terus. Dan jelema mah dijieuna ge tina tanuh. Ih, ai mana etik ka mana wae ngomong teh. Ruana jeung si Nunung teh aing mah. Tadi ninggalin aku koms teh. Tetap mampang beuk. Hayang barokah kudu deukeut jeung pasan. Kudu deukeut jeung kia, jeung san. Sabab urang kieu teh hayang bagja dunya. Hayang bagja dunya. Hayang bagja dunya akhirat konsepnya surat Al-A'raf ayat 157. Walladzina amanu ya Falladzina amanu bihi nambahna urang ngayakeun maulid teh kudu kanu sifat lamun hayang bahagia teh nambah keimanan ka Kangjeng Nabi, nambah iman ka Gusti Allah. Iman urang teh lamun teu digemreng ku muludan urang mah iman teh naek tur. Yajidu wayan kusu kadang naik kadang tur. Seperti ece baheula keur budak dibere panyakit ku Allah gedele. Oh. Oh bener gede leho. Itu leho ngucur disusul. Tuh ngucur kadang-kadang batur mah lila bisa di dalam. Bisa jadi rana ada bagi leho atuh. Rana oge ngeueuh haji. Monya ya rana lunas. Mata jadi rana ge bau. Ka ustaz ge dijieuna tinu barokah. Oh, saya sadar itu. Tuh tukang seserian eta teh korban musuh. Aya di dieu lalakina sok musuh bae. Euy salaki siap teh. Alhamdulillah. Didoakeun nu ngarusup teh eta sing bareunghar. Matak musuh bae ge stres pan maneh. Gua pamajikanana cerewet. Tapi di pamajikan teh lalaki gede am. Bahaya KDRT dicekek si Lesti oge. Salah kaya di kudai ngaji barba bi dhammin wan siban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu yasun. Jalma teu ngaji, jalma teu naik maulid Nabi, ciri-ciri jalma nu ngaco.
Mata kurang kudain maulid Nabi teh supaya teu ngaco, ngaji teh supaya teu ngaco. Pemerintah kurang we deket jeung kiai bahaya. Cilak terjadi korupsi. Bandung Barat, Cimahi, kota ayeuna mana wae terjadi wae korupsi. Dasar memeh nama saya kalau jadi anu, saya akan cinta rakyat. Tapi geus jadi mah di ona ngaji kita datang-datang. Aya nu kitu aya. Jawab aya nu kitu aya. Oh, di ditu asalna teh di Bandung. Pindah ka Kuningan ayeuna mah. Mata kade sagala pake teu meunang som. Diatu di depan mata ngaji bisi ka budi pangajikeun. Salat bisi ka budi salat. Sok buru-buru aya masjid ngalewat teh kana motor teh wungkul. Sakali ka masjid aya ngagoler di hareup. Ari pae. Sekar PT mah ka mana wae. Nah kamari mah sibuk ayeuna we ngagoler di ditu. Mata kade di depan mata bukan harta, bukan jabatan, tetapi di depan mata adalah kematian. Tingali nupi mawateun maka tingali. Atau dipere kursi di dieu di dieu. Ane teh teu tadol ngakong begitu teh. Mata ibadah teh kudu naon? Kudu tertib. Lamun urang geus ayeuna ngaca, tina ngaco, daek ngaji jadi ngaca. Oh iya salah, ieu teh jang salah, ieu teh bener. Tah eta teh tina ngaca diri. Lamun santri apa rofa, apa nasab, tina apa nasab, apa JE, apa jajem. Naon pada bulan urang kolot baheula? Ieu teh barokah kolot bisa kieu teh. Al aslu qawiyun, nu alus teh pagawean kolot baheula. Tepuk tangan untuk para sepuh sadayana. Nabi Musa hoyong melehkeun Firaun eta 40 tahun nembe diijabah ku Allah. Berarti eta teh nabi. Nembe diijabah berarti lamun urang ayeuna bisa anu teh lain meunang urang, meunang puasa kolot urang baheula. Mata sok aya baheula kolot nyarios kieu, tong kaalanapan ku anak incu. Melaan kentel bejir. Tetuang, segala rupa melaan anak incu. Tadi lamun urang boga mobil, boga jalan, boga fasilitas, ieu teh lain pagawean urang, pagawean kolot baheula. Minimal daek jarak ka wali nu deukeut. Lain ieu mah kalau jauh wali Songo dan geus-geusan bali balanya. Ari ka dieu ka Kadurama nu deukeut, kan anu deukeut ka wali nu deukeut teh direwat we. Mata pantas sirupna teh watak wa fi ikhtiyarin la yaji al mutasil idza ta'ata ayaji al munfasil. Cek Ibnu balik milih pasantren, milih ayeuna kiai tong wakanu jauh tah mulyakeun ajengan udah deukeut. Da maot mah moal dikuburkeun kudu jauh pasti kudu deukeut. Tepuk tangan untuk ajengan yang dekat. Pasantren di dieu we heula. Ieu mah kanu deukeut henteu, kanu jauh henteu. Mana-mana mau teh dipalikeun gitu. Sok di ayeuna mangpang munghir. Ieu teh urang teh ngadagoan antrian maot, ajengan maot semuanya. Orang kaya, orang miskin, punya rane, semuanya. Ibu-ibu anu sehat, anu murah, anu kolot, semuanya. Ustaz juga bagian nguremkeun atuh maot kabeh anu ngadoaan. Maka kita pamarentah musuh masyarakat butuh pemerintah. Dan jalma anu nambah keimanan marek naik BBM rek naon teh teu pangaruh, nu penting mah kabeuli. Betul tidak? Ka usumna ayeuna mah naik mah teu riweuh, da cuma masih demo ge moal didenger teu teu wau. Mata teu saena mah urang taekeun iman urang, taekeun mahabbah urang, insyaallah urang dipikasa gayang ku Gusti Allah. Insya BBM naik harga perubahan harga daging, harga kol, harga minyak, solar,
Amplop Ustaz. Kumaha milik we. Ieu mah ajengan dibere bulan puasa, dibere corona 3 tahun punten Pak Kuwu. Teh menurun atuh teh. Jadi Pak Kuwu lolobana teh lain ceramah, lolobana teh ngurebkeun. Eta ajengan dan di urang mah ajengan teh Pak Kuwu kurang halus, urang mah. Kurang halus teh naon? Kurang dihargai. Aya di Mekah mah nu adan ge 300 juta gajina. Imam Masjidil Haram fasilitas villa dan mobilnya Land Cruiser paling jelek itu 1 bulan hampir 1 miliar gajisna imam. Dihargaan kiai teh. Di urang mah tahlil oge alah, rokok ge jarum coklat karena gelas. Balik tahlil teh batuk teureun. Nu paling parah Ustaz beres tahlil diberes sarung urut nu maot dipake sholat subuh teh ngajumburikan mata di Bandung mah loba Ustaz jujur hiji namanya ngahina ka urang 2 kali deh yang ngangeusan ka Ustaz jebut juri terus buku mana kayak kunti mayar dangdutan, mayar wayang golek 70 juta terkarasa mahal tapi pibengkareun pimaksiateun tapi kajengan loba lobi eta teh ajengan eta teh sabaraha emangna ajengan teh teh eta atau teh aja cilok seblak gitu. Ai ka kiai ka ajengan ka santri tong sok loba ieu sok we sabaraha wae ge da pugu boga pasantren boga santri boga yatim piatu boga bangunan plastik dipake naon kejadikeun wasilah fisabilillah. Da urang teh kudu naon kudu yakin tingali pasantrena lamun monang teh boga santri teu bab sanad guruna ka mana min jami'i muallifil kutub syarriha wa musannifiha ila man ajajana ilal muntaha ulah asal monang ajengan ulah zaman kiwari mah kudu buku sanad guruna turunana nanti mana bisi naon bisi teu saaliran jeung kolot urang baheula sabab loba budak ayeuna sok nya pedah kuliah S1 S2 terus ayeuna dokter S3 ayeuna naon nyalah-nyalahkeun kolot padahal manehna mah aya budak ayeuna lamun teu aya kolot baheula maka sekutu pikir al aslu qawiyun nu alus mah pagawean baheula da tahlil ge aya tina panca naon aya itu Pancasila panca indra mana aya tahlil tina Pancasila asa garelo jelema teh hari aja obat tengah sedang kurang obat baisan jadi ranak siapa watak sok diaina mangpang mumpung hir bisi kaburu mah sugan ngaji diri boga budi pekerti beres maulid nabi dari suami anu jujur aruban rahmat terjadi kasih sayang penuh dengan kepedulian tanggung jawab karena perempuan bukan membutuhkan laki-laki yang banyak gaya bagus kabarnya tapi perempuan memerlukan laki-laki yang bertanggung jawab. Tepuk tangan untuk perempuan. Bisa dibela awewe kumaha heula apalagi mah hiji kudu boga kekuat kudu boga kanyaan weh hari mana euy samana wae batur kanyaan mana kan mungkin lain bener Pak Kuwu hade ya boga masyarakat teh mudah-mudahan Pak Kuwu kuat mental dengan baik alhamdulillah. Oh undang-undang bahasa Sunda mah istimewa ibu mah turunan di dia turunan di Kuningan
Jadi kena tidak ada saturunan orang Bandung jeung orang Kuningan teh dul teu kudu bae salah kita tidak daripada jelema salah cicing mae ai bodoh kudu bodoh alewa ulah bodoh ka toto bae salah mah jelema bodoh loba masuk surga loba jelema pintar asup neraka naon sababna songong naon sababna pintar asas abang benerna sok nyalakeun we batur asa pang pintarna asa geulis pala goreng pan nu kaset ge angel yang teh nama hideung lain hahahu sok cobaan nongeng hargaan kolot hargai kiai hargaan sepuh almarhum untuk ngaturkeun sama kieu kieu teh barokah kolot baheula tepuk tangan untuk para orang tua kita semua ingharan teh kumaha-kumaha ge tetep jasa kolot nanaon insya matang mampang mumpung hir naon pada malan ulama baheula kasron kadzikrullahi abdahu yasun anu diseueurkeunana ku sepuh kapungkur zikir ka Allah ari urang bilir teh lamun teu ngomongkeun batur para urang mah terus teh dituas kuis barang hakang sok beres teh urang beda jeung kolot baheula jarang ngomongkeun batur sugan aya kolot baheula rasa pinter tara sepuh kapungkur mata lahir Nabi dari mulai langit dan bumi malaikat sehingga burung kicau rohatil abyar tasbih semua bertasbih tahmidan wa tahlilan wa tamjidan wa istighfar saking bahagia lahirnya baginda tercinta Nur Agung Nabi besar Muhammad sampai semua bertasbih tahmid memuji Allah subhan alhamdulillah wala ilaha illallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil mata urang geus teu kudu bingung naon-naon ge subhan hayang loba duit alhamdulillah pusing loba musibah la haula wala quwata illa billahil aliyyil terus di ayat salam itu balik 2 minggu inna aqoina ih naon lain orang Kuningan mah we teh karejamnya salah kita balik kinali lagi baca wiridan inna atoina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal balik deui ke oge mata keur muludan mamaksakeun ka oge dari kuota 100.000 kabeli ai keur muludan 2.000 sok emas jual motor jual oga mobil oga tanah salaki astagfirullahaladzim jurungkeun sina usaha meh bisa sodako kemana meuli wae ngomong teh rencana kang salakina tara ngaji salakina tara salat kita atuh budak pesantren di dieu anak disimpan di tempat pesantren akan kaya anak kita disimpan di taman-taman surga kade pesantren teh kudu lila zamana sinawa ujung tuh mila budak teh jadi TNI, jadi polisi, jadi aina anggota DPR, jadi bupati. Santri abdi itu, aing jadi polisi, yang jadi TNI. Dina 1.200 teh karasan di Perbanos mah sekolah SD, SMP, SMK, STI, sekolah tinggi agama Islam. Jadi santri itu kudu jadi ajengan kabeh, kudu komplit. Meh naon? Meh Islam itu kuat dengan ada segala bidangnya. Dijaga teh ku polisi, ku TNI, anu jadi Polres, anu di Polsek, gitu santai. Abdi ngisi di Polda Jabar sebulan sekali, 2 bulan sekali, bin Rohtam di Al-Aman. Namun sebabnya sengaja bahwa Islam itu kuat untuk menjaga NKRI oleh kiai dan santri. Tepuk tangan untuk santri. Ulah diperingati wali santri, ari ngarajin teu, ari mah santren teu. Ceuk bae maemun eta kurang halus begitu mah. Jadi kudu kumaha jadi peringati santri, sok maraji, sok pasantren ke. Jangan bangga budak anda ayeuna sok sekolah, tapi teu masantren. Kuduna ngasantren, ngaji sambil sekolah. Tok sila jadi S1 budak teh. Pasantren ke, sila jadi polisi, nanti jaga jeung teh. Itu aja.
sok jadi pengusaha tukang tani nu hade nu sukses ulah kabeh jadi ajengan atuh saha nu ngamplok ke palingna kan bingung kan teh kitu kudu saimbang dunya jeung ahe kan urang ieu make gamis make eta rok tertutup busana muslim itu kan karena apa? Karena dunia ulang napikeun karena dunia kudu saimbang ibu-ibu mah di Bandung rek ngudan Raja Bate ciga bener ciga datang Idul Fitri make seragam cok rupa-rupa seragam nage masa salakina teh leuwih ngudan teh lieur we rupi-rupi panyawana ge anu pangpaya nama jadi rupa-rupa penyakitna teh paru-paru salakina teh hiji mah da eta mikiran pamajikan meuli wae baju rupa-rupa jadi salakina teh paru-paru penyakitna mau tadi di Lembang, marah recing, baju nanti kamari di Subang gitu, kerudung hejo, lipan hejo, gamis hejo, tas hejo, senal ke hejo, ngabring gaya itu 200 lonok. Ada kali, so kurang meludat, salah kita naik ngaji, bere vitamin, positif Khadijah, salah kita leles, bere sumangat kurang. Siapa naon? Tapi salah leus beres susu. Atuh di beres susu mah lain ngaji ngagantel urang kieu tuh. Tuh, beli tukang calanga. Ai mana ningali naon tangkal ningali urang. Naon sababna ku aing ditakarep jalka ditarukang atuh. Kamarukna mah seuri meureun. Mantap tong sok teh tukang, tongong aing ditinggali ku sararea tah tukang rek sia. Dibere tempat panitia dihareup dar ditarukang. Jelema mah kitu da teu tertib. Ciri jelema anu teu boga adab teh di mana ku kiai ku ajengan ditertibkeun sok mawa karep sorangan. Teu tertib teh. Tarkul adab adawa tinggalkeun ayeuna tata krama pasti aya permusuhan. Mata kade jeung tatangga junjunan meuh jeung tatangi ge senyum we tara umak-amak. Sugan aya naon ngamek kitu ka salaki ge tahara. Berbobogohan we ciga nunya jeung pom salaki teh baheula bogo diupipet hayang diih ditahan hayang itu dipastikan. Hari geus nikah buka budak tilu ka salaki teh buka sopanan. Salaki nonton TV pamajikan ngalewat perepet gitu. Cuk salaki teh anjir kena pot gitu. Sawa bae mah loba hilang. Nah gitu wae. Masa kita kan ngagedekeun hidayah. Ai mane kokong teh ka mana wae. Kadi ningalina tuti nani kokong ningali ka teu. Alhamdulillah. Urang mah bener harade di dieu mah. Geus tusuk ge masker marake we anger. Baiklah. Teu haram make nu kitu mah. Yang penting mah boga dukungan ti Allah. Duit. Pak, boga sak pamajikan matre mah kudu dicepeng sudah haji. Dicek Atuh jadi si miliar salah gimana? Alhamdulillah. Birobil. Nah, orang yang tidak punya gedung di dunia, tidak punya fasilitas rumah istimewa, tapi rajin tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa tamjidan wa istighfar, orang itu kan diberikan gedung di surga. Untuk contoh orang gitu, insya nambahan keimanan itu gampang, sinan aja. Rutinan sambil sekali kak kiai kapan saja di dia datang, aina nanya kak kiai, ulah nanya ka dukun. Pas anu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, apa nanya ka jenengan. Ulah salah datang di akhir zaman mah. Datang kasih sulap merah, hiji kasih Samsudin. Atuh gara leuweut tuanana. Atau salah nanya maka pesantren gitu insya lamun salakina kasar
awewe ge sok leuwih kasar. Sabab istri mah makhluk Nyiri kunti digigir bapak kieu. Dia ngumpul ngaji di dia malah. Saya ngaji di Malang, ngaji di Rio, Kalimantan. Memang mau ngaramikeun dari mana-mana ke ibu-ibu. Bapak-bapak mah bari ngerokok. Nyawa-nyawa apa jauh teh. Yang seujeu ieu mah ngarekes terus. Apa itu jeung plastikna. Mata balik muludan teh nyieun amal. Naon nyieun budak teh jeung anak cenah. Terus muludan nyieun anak. Tingkatkeun amal nyieun anak teh pagawean budak 7 nonton leho kabeh. Urus 2 we heula. Ulah loba-loba teuing nya teh nya. Bisa pangsae saena bojo geus beres ngaji teh kudu kasalaki nitah nyantri deui nu bener. Nyaho nyandung dari candong geus boga maneh. Ingsa mata mampang mumpung hir bisi kaburu ma al mautu babun. Yakti kai maut teh lawang pasti urang teh daguan teh maut eta nu boga alfa nu boga uko 7 dengan maut mah teu dibawa gunakeun keun pasantren gadean pasantren nyeunkeun pondok kos kolot baheula dijariahkeun diwakafkeun dahar rese maka pantes jadi siksa banyak puji ban bencak Jakarta bakaran budak SMP maut di Bandung budak dibacok. Lu paling bahaya di Jawa Barat banyak penyakit virus HIV. Akibat teu ngaji loba budak kabongkaran parabot. Parawan. Da eta ngadeukeutan we nu piruksakeun atuh. Di dunya teh ruksak alam dunya teh. Moal ruksak kecuali nu ngaraji jeung nu ngawuruk ngaji. Ya dicarakeun ka kiai, dicarakeun ka ajengan, ka nitip. Allah sok ayeuna ngan cicing di pasantren, calit di majlis ibu, insyaallah ke bakal sasarangan sareng para kekasih Allah. Sorry Imam Syafi'i ya jalma ngumpul dina acara Maulid Nabi. Wahaya alahum ta'aman nyabiskeun tuangeun keur acara Maulid Nabi. Bari ditaruang sadayana pupusna ba'adallahu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada wa shalihin. Ya jangan bakal sareng sareng kekasih Allah. Nuang dina muludan insyaallah katuanganna bakal jadi obat. Maka sok lain muludan dahar kabeh. Eta teh jadi obat. Amariga yang di daerah Bekasi, alhamdulillah geus teruk ya, dina muludan mah, sukna teh maot. Ada nuang kabuli atuh, nuang kabuli loba teuing maot. Daripada ngahesekeun maneh geus we maot. Alhamdulillah, raqat aina ya syauqan ولطيبة دوبة صلوا على محمد السلام يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله يا sadaya jamaah mugi Gusti jamaah damang sadaya kayawan hasil sadaya tulibasan assalamu alaikum ya Rasulullah assalamu alaikum
Ada yang bisa oke calangan sih. Ibu bisa calang apa di mana yo. Tadi adeg-adegan kuku galumpingan rame ada sholawatan kayak dia. Sampai dijewangi mana naon pangkumah Nabi Muhammad. Terjadi masalah. Masyarakat. Nih kita pakai Rexona nih lalaunan. Oleh konongan karaya datang salaki dasar yang lain hiji dari utang pegat salaki teh utah-utahan pariksa teh ka puskesmas kan corona lain aing mah karacunan kelek pamajikan ulah kitu Du Gusti serkeun rizki bidung ilmu kubangerti sareng wargi rasa hiji subur makmur rohki nawi assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya Nabi Allah ya Rasulullah على نور رسول يوم الآخر مبين أمسك التاريخ سنقول أمري مصيبة ورقي الله على نور رسول الله الله Berkahnya Nabi Sadayana nakambir rizki Berkahnya Maulid Nabi Sikar suci Allah Ala nur ya Rasulullah Teraskan capek penuh siap sampai subuh mua usi astagfirullahaladzim cerek marawat di dia Tunten aros air di dia numawa tahlil. Ya cek aing oke penting teh bagi elo sih mah. Pokoknya numawa tahlil. Atuh kabeh sararieun. Aya numawa tahlil. Pokok receh salah adonan. Mun dina volume sih teh bantat.
Kata kayak nama loba budak anu bandal. Ngai budak bandal. Kedua, orang jalan, orang teraskeun. Wih di dia gue tertinggal surat Al-A'raf ayat 157. Wa ajaruhu tapikeun, muliakeun, taklimna cingyaan, ngamuliakeun Rasul teh cing istimewa. Urang jalmi nu hina, insyaallah bakal mulia dunia akhirat. Kan pakai cara nu sae. Carana kumaha? Kabungkur di zaman Abdul Albah bin Malik bin Marwan, raja anu istimewa. Gaduh putra anu dibika deudeuh alit keneh nuju ameng we di pinggir ayeuna gerbang kerajaan. Ali pemuda orang kampung resep naik kuda nangamu nabrak pintu raja kalayak dugi ka pupus. So raja prajurit cari anak muda itu bawa ke sini, saya akan bunuh dengan tangan saya sendiri karena anak saya mati dengan aina orang itu. Akhirnya piladian kemana-mana di sana ibu kene eta geusna geter sieun karena pasti dibunuh ku raja. Cek anak muda ieu di manana kieu Gusti? Lamun abdi disalametkeun teu dibunuh, abdi mah bade naon? Bade nadar, bade ngayakeun maulid Nabi besar Muhammad. Kok teh eta raja penak teh nu tadina rek ngamek jadi seuri. Cek eta ayeuna raja anjeun teh boga sihir ilmu tenung bika saya ini bisa seri. Sore eta raja, ya raja, seorang anak muda saya tidak punya apa-apa, tapi saya di benak hati ini punya hati. Kalau saya dibebaskan oleh raja, saya akan mengadakan maulid Nabi besar Muhammad. Langsung Anda saya bebaskan, karena dalam riwayat Imam Syekhani Bukhari Muslim dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak termasuk sempurna iman seseorang namun ia jalma teu leuwih bebeakan cinta ka Nabi, kudu leuwih cinta ka anak, kudu leuwih cinta ka indung bapa. Lamun urang ka Nabi ka Nabi kudu leuwih cinta ka anu lain sanesna. Anak, istri, kolot semua cantang tuh bakal ngabela urang di akhirat. Tapi Nabi yang dipikirkan hanyalah ummati. Maka kurang kudu bebeakan muludan mah ieu nyewa tenda nyewa pangungkeun bae beak oge. Ieu kemang bakal jadi ngilu ke surga. Tangkal korma wae anu cinta ka Nabi mah kabawa ka surga. Nabi jeung urang beda, lahir Nabi mah antara budal sareng pagi dibere ku malaikat Jibril tetapakan. Sewaktu dikandung Nabi mah ibunda Aminah teu nyiram teu nyeri teungah. Beda jeung eceuk. Karena aja mah keur ngandung teh nyiram ngariweukeun salaki. Datang profesor sirahna botak, keul salaki teh kudu nyotolkeun sangu kana sirah botak. Mata mudah mate jadi bodoh pas eceuk. Botak. Da abdi oge hayang kieu teh ceulila kasantena teh 15 tahun, maksud sare we ngomong teh. Dengan sare terus kan dipinahan Garut ke Sukabumi ke Wardoyo ke Banten ke Jawa seluruh rencangan di dia rencangan abdi. Alhamdulillah dia tetap pamri ka dieu, mudah-mudahan sing jadi dulur dunia akhirat. Wasilahna tepang dina pangaos tuh insya so sampai orang ini kamu saya bebaskan karena kamu mengagungkan Nabi, maka engkau dikasih uang 300 dirham. Ramaikan maulid Nabi. Lu tadi narek dihukum mati, jadi dipasihan rezeki. Maka saya tahu yang hadir di sini, ia terkabeh bahagia. Ia di mana ya? Itu kan bayaran bang keriling, bang emok, senerupan. Ayah ini kabeh. Mudah. Saya tahu seri tarik, kita tahu hutang kan. Sebab setan musuh ke bebenangan. Itu alhamdulillah. Insya Allah masalah Anda semua yang hadir Allah akan bereskan dengan keberkahan Nabi besar Muhammad. Insya Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam.
fi qamarun qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi lain sidana nabi ini mah sehari dari sesatu wah rogi alhamdulillah sholatu bisalamil mubin nukatika ya saya terek kangen hasem. Oh, salam. Kayak kesere. Jawab gue si Komar tak?
Bagus. Perempuan 70 nilainya. Laki-laki 2,3. Bapak belit jeung ngarokok. Alhamdulillah. Wa nasaruhu nungkatilu. Cara urang aya nolong kepada Nabi dengan apa? Wa may yu'azzim sya'airallah wa innaha min taqwal qulub. Ieu teh syiar agama Allah sing jadi muatan kana muatan diri supaya jadi ahli takwa. Supaya jadi kuat urang takwa ka Gusti Allah. Supaya jadi wasilah urang sadaya ilmu gunakeun ke syiar agama Allah. Balighu ani walau ayatan sok teraskeun walaupun saayat. Tegaduh ilmu cenah ka Nabi mah ku harta. Mana kosot malun anu sodakoh dina ieu acara nyumbang parkeun sajengan baliazad hartanya anu nyumbang 50 juta 10 juta bakal digendros walaupun miliaran barokah sing maraji usahana bisa tapi balik kanan jalma pedit al bakhil adullah jalma pedit teh musuh Allah. Oke lah pedit, tuh pedit masuk terek kok, kongin. Dah tinggalin nu pedit mah tuh diuk nate nyangeye ngecel. Alhamdulillah. Tuh, tegaduh cenah Kang Nabi mah harta. Koe mutan usahe, ini mah beres acara maulid. Ulah jadi jalma bangkrut. Innal muflis mayyati yaumal qiyamah. Jalmi bangkrut di akhirat teh jalmi nu kumaha? Jalma sok ngaji, sok salat, sok zakat, sok puasa, umroh, haji na mineng, tapi kawal pagaweanana teu eureun ngomongkeun batur, jeung sok nyokot hak batur. Lain betul, salah cenah nu kitu teh. Betul, harus ngomong salah disebut betul. Aing maneh kemana we Tony ngomong teh. Mikir mereka tong sok panasan babang lila-lila ngabahas dina ihya Imam Ghazali bab nami mah bab ngadudumbahkeun batur wah eta lila kabahas dasar-dasar jeung kuring mitina teh ngahanca eta ngahanca ihya riweuh pokona geus jadi ajangan teh geus eueuh era we ku pangeran teh namun geus maca lain mah patahan masyarakat mah patahan diri can bener hirup teh mantap pantes urang sadaya eceuk tong sok panasan tadi mah batur meuli mobil maneh asup ambulan tatangga ngiridit motor maneh ngebual batur meuli kursi sudut eceuk bayang meuli kursi lempeng tong sok panasan kadua urang bae ka salaki toraka eta teh salaki kudu benar ke pamajikan teh panggil dengan perkataan yang indah geus muludan mah ya Humairo wahai bunga mawarku tercinta kecil sok salaki disebut bunga mawar sok nyaho da teu pantes atuh pantes lagi aja mah wahai bunga jawer kotongku tercinta disebut bunga mawar jeung salaki bau jengkol lo baru cerai teh akibat jengkel kali cek jengkol
Ay banget di glowing lah. Ari untuk koneng. Ayah nu gitu ayah. Bunuh hejo dilah. Bagus, penting jadi perempuan caberawit, cantik-cantik, rajin wirid dan rajin dikir. Tuh untuk perempuan caberawit itu begitu. Ya cantik, ya rajin eta cantik jadi caberawit gitu. Cantik, berhijab dan rajin benar hijabna ulah make busana muslim modern. Sekolah baheula we nutupan orat jadi mah kerudung aku payung soe. Ini make reji gamar pojen. Ngomong harapun ustad brewe soe. Ustad teh belum teu beunta deui. Kana nongengna nini. Coba lamun parawan ustad ge beureum. Nya ada hirup. Mun aing kudu beureum terus atuh tidak gor. Matak tah boga budak geulis pikeun ka santri ulah sok matre. Jadi mah hayang kudu guli saya kudu beunghar we maneh pagawean teh. Pikeun ka santri meh eceuk mah anu ngadoakeun. Pikeun ka santri. Neng ka santri mah budu. Da ustad lagi bunga. Oh, saya ngomong naon dia. Tadi juri 2 kilo, kayaknya juri kayak gitu tambahan deh, kubudu deh. Mesti lu kayaknya. Warobbatun min ghairi khairin wa amal. Warobbah jadi robbah. Santi teh hal fata fikum pama hilulana warazun minal kirami indana. Wa idil fata hasbani qadihi rufi. Cita-cita santri setinggi langit. Anu nyalametkeun Indonesia tiba heula nugikeun ka ayeuna. Intina para santri jeung kiai. Tepuk tangan untuk kiai dan santri. Sing nyaraan ka santri. Aya ini sabarang ada cai ka abdi. Alam anjing-anjing alhamdulillah. Aya nu ngamekahkeun. Nya ka santri. Na teko merana cai ka santri pek teh. Aya nasib anu datang kita diumrohkeun. Ku istiqomah sedekah. Kita pira cai sateko. Mantap dia cek gitu, sok we mari ancai sate kota tapi eueuh wae geun mong dia dagoan-dagoan kumaha milik we. Sugan we mau umrohkeun. Ka santri teh menunggu tutupan batulah santri mah jaroro, ulah kitu. Ajengan malewat bisa minta sumbangan, ulah kitu. Ajengan teh bisa nu terakhir wattaba'un nur. Nukaufat Quran teh cahaya sehingga alladzi unzila ma'hu Quran teh diturunkeun ka junjunan ke Allah ka Nabi supaya jadi naon wa nunazzilu minal Quran jadi obat Quran teh pedoman hidup tani make aturan Quran dagang make aturan Quran pamarentah teu make aturan saeutik nempelkeun Quran bahaya. Kudu naon, kudu jadi petunjuk, kudu jadi lain pupuk janji tetapi harus wawafa bil ahdi, kudu nyompanan karena janji. Kade bahaya. Dalam tafsir Qurtubi, tafsir Baidawi, Durrul Mansur dicarioskeun, jalma-jalma anu kasebut jalma cinta ka Nabi teh minimal maca Quran 200 ayat. 200 ayat sapote. Rencanakan teu bisa kulhu tilu balikan. Lumayan teh ngajalan kulhu tilu balikan teh satamatan Quran. Ya rencanakan kulhu ge teh bisa Imam Syadili maca bismillahirrahmanirrahim 786 cita-citana dijabah ku Allah. Nah rencanakan Nabi bismillahirrahmanirrahim teh bisa ya Allah Imam Ghazali dina ihya ngamalkeun di Allah tiap malam Jumat. Itu patepang sareng baginda tiap malam Jumat, patepang sareng baginda Nabi besar Muhammad. Eta cenah Kang Abi mah ya Allah kitu bisa. Paeh we sakalian. Saya teh sagala lambung hirup teh. Ieu mah ari kudu buka duit, tiga dunya we wiridan ya patah ya rojak ya patah. Bubani ceutik ganti wiridan teh ya ku patah ya patah. Terus saya ngupatin tahu. Mantap awak nanti diberi corona teh ngagareun hutang jelema.
Da eta loba teuing barang tuang. Manawi Rasul mah upami wengi ieuna merem manahna emut ka Allah. Ieuna bengkak kakina ku saking lama na tepan. Ai urang mah lain nu bengkak teh lain bitis ieu we panon bareng ka. Da sare wae. Itu aja minantu teh kalau ngadu kerek. Cuk minantu teh. Cuk itu anak teh. Ya mau ku ninina apu. Itu jelema babi ngepet. Itu urang. Padahal wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Maka Mahmud dinya ayat tempat anu terpuji. Orang lain tidur kita bangun. Oh sok boga wengi masuk. Sering sholat sering ki. Lumayan. Sakit udah bisa ki. Jadi nu hade mah kudu sering ki. Kieu ngaji. Banyak keur ngaji ki. Ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rabbi asyari wa atatayyati alamin ya ya Allah beri kami kebaikan jauhkan segala kejahatan ya Allah beri yang halal Allah jauhkan segala kejahatan ya Rasulullah salam ya Rafi'ul syani Halul Baitil Mustafa tuhurihum amanul arti fadaki. Para duriah Nabi, para habaib, para duriah Nabi, para kiai, para santri hum amanul arti fadaki. Sadayana eta nu ngajadikeun aman ieu bumi, ieu negara, ieu kampung, lamun aya keneh para kiai, aya santri, aya pasantren, insyaallah salamet tina musibah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ulaika humul muflihun. Mudah-mudahan pungayakeun maulid sing baragja dunia akhirat. Amin. Tung san hoyong hadiah acung. Hadiahnya kalender sarang kaset akang. Nah, ini kalender 2023. Di sini ada SD, SMP, SMK, SMK dan STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, tahfidz dan nini masantren gratis. Ngan bobona digawir. Sareng minyak oleh-oleh di Mekah. Ieu mah minyak ajaib, lamun dioleskeun ka nini jadi parawan deui. Lamun boga tatangga bawel ulaskeun kana bibirna 3 menit nguruluk jeung huntu-huntuna. Cung san hoyong acung. Aya nini nu teu boga salaki. Mana nini nu teu gaduh suami ngacung? Ngacung. Oh, mak ka dieu menang hadiah. Duaan nini hungkul duaan. Sok ka dieu. Dikasih uang 50.000. Ka dieu. Di Pasian Artos 50.000 duaan sok hadir. Ahmad ya Habibi Habibi Habib salam muktakan muktakan Ahmad ya Habibi Habibi Habib salam Habibi salam
salam alaika salam alaika salam alaika Madi tas akang ada. Oh ya. Ya bos sedekah mulut. Murah kade. Saya pupus. Raya. Berapa tahun? Setahun. Ibu seberapa tahun? Abina to 10. 10 tahun. Alhamdulillah. Pada nikah dari mua. Selalu hayangun. Ada orang mau makan ini. Ani jangan salah. Jangan dia yang salah seperti. Dia lu diharap kabeh ini. Udah teh santri diharap teh ada cangker seperti. Di mana kalau nyuruh nggak teh. Kerma capek, buru aing kieu we peureum kita tarik. Cicing. Iya. Jadi urang teh mah ieu teh bisa kayak ieu foto aki abdi, foto abdi. Kita ieu turunan di Istri Alimuddin, Abu Ya Cigadung. Bogor di dia yang ngaran aya Cigadung di Bandung aya Cigadung. Tadi di Alimuddin itu turunan. Kadituna Cirebon, itu resmi. Terus kadituna Kasunan Gunung Jati. Jadi orang dia pasti dulur kabeh oge. Mata mau oge jeung abdi teh dulur. Kapi batur setik. Kan beda banget gitu. Iya kaset, iya mah kaset setel, iya mah dina panci we dikulupnya. Lah iya mah multifungsi atuh. Kenaon ayeuna mau kaset aya pelayarna mah geus we kana panci katel naon mah aya. Itu ngagoreng sangung. Ieu kamu tetangga, ieu mah nya bisi bawel ulaskeun. Benci bukan salah kiri leuleus ulaskeun. Terus mau aya ngawarung mah 8 poin ngawarung mah 8 poin di awur-awur. Terus 8 poin nanti bangkrut. Lamun rana 7 poin kada 8 poinna digemrong laleur. Ieu minyak ajaib di Mekah mah. Mah yang minyakna teh Palang. Oh segala haya. Terus mantap ditawaran gerek merek. Tadi kalender naik gini. Jadi aya alamat yang mana dia bisa kamu gaji mahi ke Bandung. Santren ayo di Majalengka di Kuningan kayak rumah santren di Abi. Harus kuliah di situ kuliah. Mesti mari kuliah deh gratis. Iya pamisir berit mahnya di tempel nanti di dapur. Pamil bangsa dia di tengah imah. Jadi kita bangsa teh balik deh. Namun sebabnya di imah mana paling ngeunana. Kami di dapur mah supaya beri teh paeh kabeh. Hitung-hitung ngukut berkah. Mainnya ya foto ustaz disebut beri atau namun loba berit ngukut Kucing. ustaz. Mainnya ya ucing, tinggal kabeh ieu mah ustaz, ucing. Mana ya ucing make kopea. Eta dina kitab Bugiyah aya bahasa kieu saja mah hafal silsilah Nabi bakal diberi ku Allah keberkahan kebahagiaan. Kan hanya kal di Indonesia budak-budak terlolobana apa pemain pasti sinetron, apa pemain Persib, tapi silsilah Nabi teh apa. Usantri make Bahar Towil, Bahar Roja ngeunaheun teh. Muhammadun Abdullah
Ngebejak kiri gitu lah. Ini mereka ngahaluang oke jadi kudu pilih heula kadang. Muhammadun Abdullahi syaibatun hasimun manafun kusayun makilabi wa murah wa kabun lu'ayun ghalibun fihrun malikun wa nadrun kinanatun wa huwa ibnu Huzaimah. Tamang lilik bakal itu di Wardoyong gitu. Eta teh dibahas namanya. Lah make gitu hari ringan teh kuduna teh lin pedang. Atuh budak kada cekeut. Da eta tuh naninina kikituan wae. Nabi Muhammad teh lahirna teh di kota Mekah. Emak dilahirkan di mana? Mekah. Maksud abdi emak lahir di mana? Emaknya di Mekah sakieu. Anu apal abdi mah di Mekah mah jarangkung. Emak lahir di mana? Di Cirebon. Tanya atuh. Lahir di Mekah atuh. Dimakamkeuna di mana, Mak? Bukan ada sama. Hai Nabi Muhammad. Can maot di mana apa di saha? Nabi Muhammad teh dimakamkeunana di Mekah. di Madinah. Mekah wae. Lahirna teh poe malam Selasa. malam tahun gajah. Lain malam Salasa wae. Ih, eta kumaha nya. Oh, bae teh naon salah mah. Eta teh nu saleurik ge sarua da lamun naekan apa mah gini mah teh. Ah, leuwih paradigma teh bahasa. Ieu eta panggung teh. Namanya lahir nate 12 Agustus. 12 Rabiul Awal. Nah, tina maulid Nabi jadi karena 17 Agustus. Atau main rebutan mereka. Ramana teh Prabu mohon mama sana mina Siti Aminah. Eta mah istrina abi mananya Rama masana mina manya aya ngaranna laki Siti Aminah. Lahir di Mekah mah lahir teh ya teman-teman kurang teh ngaji teh supaya berkah hidup berkah mah Mau. bener emang bener berkah hidup berkah maut hidup mah samane bowo teh ngadonga heula supaya berkah maut berkah hidup. Allahumma barik eta mah doa dahar atuh. Nah atuh rek maot teh dahar heula kumaha gotong bareureuten. Allahumma barik lana fil mauti wa bima ba'dal maut. Lain anu babarina tapi marojak tanah wa kina kan. Sama dahar. Bener Parurah is the best Parurah di sini. Tepuk tangan untuk Parurah. Masyarakatnya is the best pokoknya. Istimewa. Iya kudu dimulai sabab doana di hari jabah Parurah. Gitu. Oke, tambahna 100.000 mah ka Parurah. Lainnya di akang mah 50.000 lain pengusaha Kang Mas Sandri itu mapan boga duit BBM. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Parurah. Kudu gitu, lurah teh kudu aya di hareup. Naon sebabna? Kudu nyontohan pemimpin ngaji. Tepuk tangan untuk pemerintah.
pilih terus tong diganti-ganti urang iya sing lain yang miliki apa oke beli leuleus tepuk tangan kan gitu nyaman yang ke mental 100.000 nama kan itu bangunlah jiwanya bangunlah bangunlah jiwana bangunlah bangunlah jiwana bangunlah jiwanya badannya hantam wae jiwanya iya teh di jero kakak keluar lain di luar heula terus ka jero SMA ieu ngobaran hate jelema mah mantap cik lagu teh bener bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia dua boga incu parawat gaduh oh dek dibikeun moal kawin pada wingan dia mau baca ningali atuh tuh kita mah iya mah sengaja we idkhor surur supaya emak bahagia sehat wih di dia sok turun tong cicing we di dieu turun yang geus turun